Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat ka-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung nyata jaat parantos datang saha rasuluna utusan kami saur Allah Ibrahim maka kangjeng Nabi Ibrahim. Utusan kami teh saha waktos arita para malaikat, pirang-pirang malaikat nyumpingan Nabi Ibrahim namu ka kangjeng Nabi Ibrahim bil busra kalayan maksudnya nak kabar gembira ka Nabi Ibrahim tentang bakal lahirna Nabi Ishak putrana Siti Sarah. Qalu para malaikat ngucapkeun naon salaman uluk salam. Assalamualaikum saur para malaikat. Qala Nabi Ibrahim ngawaler salamun salamna ti para malaikat. Waalaikumsalam saur kangjeng Nabi Ibrahim. Mun ceuk urang mangalingih calik mangga saparantosna cararik para malaikat di ruang tamu na bumi Nabi Ibrahim. Pamala bisa tekung silila mangka tekung sila bisa lila anja kana yen Nabi Ibrahim dongkap nyuguhan tetamu biijli hanidin ku anak sapi hanidin anu tos kengeng mangang jadi sapi guling panginten baheula mah teu aneh sapi guling di urang ayeuna jarang jadi sapi dibakar jadi namina sapi guling balama mangka samang-samangsa roa ningali Nabi Ibrahim saparantosna dihidangkeun eta makanan ka para tetamu Nabi Ibrahim ningali aidiyahum kana panangan atawa leungeun tangan-tanganna ieu tetamu latasilu ngamang teu tiasa nyambung ilahi kana eta anak sapi kana eta anak sapi bakar anu tos dihidangkeun teu nyentuh tanganna teh nakirahum tuluy Nabi Ibrahim ngarasa kaget ngarasa aneh wa aujasa jeung ngarasa curiga ieu Nabi Ibrahim minhum ti ieu para tetamu naon ieu tetamu teh kieu tiasa nyabakan tuangeun buah-buah saha khifatan ngarasa gede sieunna ieu Nabi Ibrahim sieun ayana naon ieu tamu teh da asa teu kenal da teterangan eta teh para malaikat satosna kitu qalu ieu para malaikat ngadawuh nyarios ka kangjeng Nabi Ibrahim la tahaf teu meunang sieun anjeun Ibrahim ku kami teu meunang sieun inna arsilna saenyana ari kami teh ieu teh rek mawa berita na ti kami asalna ti Allah ka anjeun ari tujuan utama mah arek ka Nabi Lut ka ditu ka kaum Sodom tapi nyimpang heula di kangjeng Nabi Ibrahim nyanak berita anu pikabungaheun ila qaumi luti saenyana ari kami mah arek ka kaum Lut ayeuna teh sabab kaum Lut geus melebihi batas di Sodom di ditu di negeri Sodom di Suria osok lalaki jeung lalaki ngumar sahwat jadi arek dibinasakeun saur eta para malaikat saatosna kitu ketika ngobrol-ngobrol Nabi Ibrahim sareng malaikat kakupingan ku istrina Nabi Ibrahim tegasna Siti Sarah wa amroatuhu jeung istrina Nabi Ibrahim tegasna Siti Sarah nguping di balik layar di balik tirai qaimatan langsung ngadeg bari reuwas padohikat tulu tersenyum bunga bari seuri pabasarnaha mangka diberi barita gembiraha ku ieu para malaikat bi Ishaqi kana yen rek hamil bakal boga budak namina Ishaq wa mi warai jeung saatosna Nabi Ishaq ageng
Ishaq tegasna Nabi Ishaq. Yaquba bakal boga incu cenah ngaranna Yakub. Tah eta tos diberitakeun ku para malaikat ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Sanesna qolat istrina Nabi Ibrahim tegasna Siti Sarah nyarios kieu ngagrentes dina hatena. Ya wailati aduh kumaha ieu cenah. Aneh cenah. Mun ceuk urang ayeuna ya wail kitu mun ayeuna. Aalidu nah kuring bakal ngalahirkeun kitu wa ana ajuzun sedangkan kuring teh pan geus kolot wa hada bali jeung ieu pama salaki kuring saikhun geus aki-aki deui. Inna hada sanyari ieu la perkara la sayun eta bener-bener perkara ajibun anu kacida ajib anu kacida takjub aneh. Qalu para malaikat nyarios atajabina nah anjeun ngarasa heran ngarasa aneh min amrillah tina keputusan Allah tina katentuan Allah. Ari Allah mah kun payakun tiasa jadi wae. Rahmatullahi ieu teh rahmati Allah wa barakatuhu jeung barokati Allah alaikum ka anjeun ahlal bait hei penghuni rumah innahu sanyana Allah Hamidum Majid eta anu maha terpuji sareng anu maha mulia. Barakallahu li wa lakum sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.